Motivasi humor moyan sampurasun. Mun moyan di pinggir jalan mah teu kudu pusing mikiran tiket bioskop. Tontonan geus gratis ti lalu lintas. Wanci hanet moyan jadi momen keur nyari inspirasi. Ningali jalma-jalma nu gancang-gancang nyebrang, urang bisa mikir yen kasempetan teh kudu direbut. Ningali mobil nu sabar ngantosan, urang diajar yen kadang nahan diri teh leuwih penting tibatan ngadorong. Jadi tongan ukur moyan bari ngeces wae. Tapi cobian moyan bari mikirkeun kumaha carana hirup urang leuwih teratur siga lalu lintas. Wilujeng aktivitas mugi sadayana dilancarkeun tina sagala rupina. Salam sehat. Jangan lupa bahagia. Moyan yuk. Hatur nuhun. Kadeh hilap ngopi heula.